Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak rek mere judul Waduk Cirata. Ki naon anu disebutkeun Waduk Cirata teh? Waduk Cirata teh artina bendungan. Bendungan nu kumaha Ki? Bendungan anu kacida indahna. Kadituna lumpatna ka Cianjur, kadituna lumpatna ka daerah Bandung aya didinya teh. Tah didinya tempat meungkeutkeun hate. Meungkeutkeun hate nu kumaha Ki? Anu misalkeun karek bobogohan, karek pendekatan didinya nek bari ngaliwet, komo geus lebaran mah nek bari niis, tah didinya bisa meungkeutkeun hate bari ngaliwet bari ngadahar lukmas naon didinya tah Ki Kampak keur santai keur ngopi didinya deket pos satpam bari memandang indahna pemandangannya, pemandangan bendungan Cirata, amprok ejeng manusia bodoh. Ki naon nu disebut manusia bodoh? Manusia bodoh teh artina menyia-nyiakan cinta. Didinya diuk Ki Kampak bari ngopi bari ngobrol. Ki urang menyesal kumaha hirup teh loba teuing salingkuh ciling cincat kaditu kadieu niglas teu sakecrasna. Akhirna naon Ki? Uing diputuskeun. Hah? Diputuskeun? Heueuh Ki, mentak uing di dieu ngahulang ge nyantai naon uing teh korban diputuskeun. Diputuskeun naon? Diputuskeun cinta. Waduh, ceuk Ki Kampak teh. Maneh mah teu bisa ngajaga cinta teh kudu dijaga, kudu dipupuk supaya subur. Geus subur kumaha tah? Sok didinya meungkeutkeun hate meh bisa nepikeun ka rumah tangga.